Iya, menewa panas-panas acan cara demo ae pakai kita reken gararing. Tuh, ini dalam rama kabeh. Mimin. Ini unu garing pisan. Dek naon saya gorowokan wae. Saya keur naon? Itu adalah aing keur naon. Poe kieu popoyan kene. Justru aing pusing bapana budak balik nyeusehan aing mah tibung sulasan wae. Masalah kesnya itu yang THR. Dari timah penggaweana geus dipreken geus saminggu. Bisa minggu. Salah ki mumun sarua, diceprekan seminggu tapi dipanggil teh yang THR. Dipanggil ku saha? Bosna ka pabrik. Bukan salah ki September sapet teh jeung salah ki aing teh. Heeh, kan disuruh eta yang gaji, teh yang gaji jeung THR. Apa salah ki aing beunang teh nya? Eta. Tanyakeun coba. Da keur molor kene, mainna mah ikutin teh layaban tara hees. Baki molor salah ki aing mah nya, pasti engke THR-na gede, gajina gede. Kapan aing nya mun salah ki teh da bareng gaweana jeung salah ki aing. Ya heulah salah ki aing menang THR. Pasti Dibang beda bagian doang. Menang THR ikan. Aing ngadengna mah meunang, ngadengna bejana teman kabijaksanaan doang paling ge. Kabijaksanaan nu jeung naon kabijaksanaan. Paling saeutik setengah teh gitu iya. Salah ki sia mah gaweana ge jarang cak salah ki aing ge tara asup. Mah menang THR gede ieu. Tadi itu ayeuna salah ki sia mah dipanggil ke paling rek dipecat. Cek saha dipecat, ulah so tahu jelas-jelas cek yang THR yang gaji. Aing sok ngomong sok nanyakeun salah ki si Mumun ka mana gering apa kunon tara asup gaweana ge cenah ge. Jelas-jelas geus menang THR. Kira aku salah ki aing ngabohong deui wae nya. Ya iyalah buktina salah ki HS dimakan we kieu. Heeh. Ngomong sape teh jeung pabrik salah ki aing buktina melorkeun ikan. Apanya? Ya iyalah, salah ki sama gawe naon HS we. Aing dibere duit teh keur dek munggah doang dibere 300.000. Ya bayangkeun geus sia Mimin batur pangalanteran mama rantang emang sia aek di doang di dinya di imah ha. Coba sakuanya ditanyakeun ka salah ki aing. Tanyakeun buru. Oi seret. Was. Alon-alon. Sih, alaki tuh bukan THR. Alon-alon, mana teh? Pusing, pusing kita. Cara batur menang. Pusing kunaon ulah makru ai bareng gawe teh. Aing masalah ki mah cara batur atuh menang THR jaba budak can pitra isukan arek lebaran kumaha. Hirup mah ulah tangga. Tungkul masih kene loba nu susah. Orang masih hirup sehat ya syukur alhamdulillah. Ya Edo ngadenge salah ki batur mah THR ongko, gaji ongko, boro-boro ai salah ki aing mah tukang kaleuweung dak dibere THR ku tanggal sampe. Emang urang teh boga THR apa teu meunang teu urang mah santuy we. Ai da mane mah teh boga anak ai urang anak 16. Can salaki. Ai milik mah ti mana we. Emang geus datang bantuan. Boro-boro bantuan aing mah. Aing teh satu. Satu mana teh? Aing mah ambek-ambek wae. Sendal sama. Sudi aing make nate sudi. Aing mana teh boga sendal? Mana teh boga sendal? Ngomong kabel sendal. Geus ulah ngambek wae. Eta nanti nanti ngambek wae. Tuh tinggal si Mumun aing datang cicing geus mana teh. Ambek di mana? Kunaon ambekan wae? Pusing aing naik lebaran teh teu boga THR acan. Geus atuh. Tadi buat THR. Dila ya. Masalah saya tadi gawe. Boro-boro dek gawe salah ki aing mah tukang kaleuweung dek dibere THR ku Bagong si aing kaleuweung. Salah saya kaleuweung. Tukang kaleuweung meureun. Kaleuweung. Makana boga salah ki mah kudu gawe pabrik, gajina gede, THR-na gede, encan bonus jika salah ki aing. Nah, haon di leuweung. Mane mah Mumun. Ya makanya tak banyak karir. Enggak boro-boro APT sekolah gitu. Ya justru eta narsis sama balangsak boga salah ki oge. Duh bener kok. Iya salah ki aing deui salah ki aing. Tadi telepon jeung di WA titah ka pabrik, titah yang gaji jeung THR. Coba saya bayangkeun narsis setiap tahun bisa nganteran kami toha. Bisa meuli perhiasan segala endah gaji gede mah. Nah haun sia balangsak. Mana mah memperkeruh suasana. Bukan memperkeruh,
kenyataan. Nya ho aing oge salaki sia teh beukar nya. Iyalah. Karunya si Narsi. Coba bayangkan nasib setiap tahun. Saya tengganteran batura 5 rantang di jinjing. Sama sarantang ge henteu. Tempokeun. Saya teh era, ha? Aing tempokeun itu kan arek nganteran. Emang sia doang nu bisa nganteran. Najan salaki nganteran aing naon? tukang kaleuweung ge aing bisa nganteran. Suah saluana maneh. Keur mah keur lieur lin. Ulah nyabak-nyabak ieu. Atuh bongana maneh mah pasti awai baja keur lieur. Bising meledak ieu, hancur ieu dunia. Ajen. Makanya boga salaki mah teh usaha anu gedean. Geus mun karuma Di bejaan teh ulah mamanas wae sia mah mumun pan diudag-udag akhirna teh sabodot teuing. Lepok tak usia mumun sia akan teh jelema anu sombong masuk kieu sok aya akibatna. Aing keur puasa-puasa kieu jadi batal. Wayahna ieu mah kudu nginum aing balik. Da aral aing kasihan aral. Wae ngol dihampura sia lebaran oge. Abang saya kena boga THR salaki aing henteu. Aing nyaho salaki sia mah gede gajihna. Aing mah nyaho THR na gede. Salaki aing mah teu meunang THR acan boro-boro kitu. Aing mah THR ti naon atuh salaki aing mah purah kareuweung. Rek dibere THR ku tanggal sampe dek mere THR ka salaki aing mah narimahakeun aing mah salaki ge sanajan hati mah rada kesel ka salaki pusing anak mun 16 can dipitrahan-pitrah acan. Da pamajikan ge mah buburu tuh ieu meureun. Aya dibere we duit mah menang THR tuh teh Lain-lain can aja. di mana sia? Astagfirullahaladzim maneh ros kurang terciri. Sia aing sakti aing. Ih, arek lebaran ke malah pas aja salaki. Atuh cek si mumun cenah menang THR. Oh, yang ditanyakeun muka salaki aing teh menang ieu cenah. Padahal mah gawena bareng. Oh, emang salaki sia gawe kene. Tuh ieu geus diperetan geus saminggu ge menang THR cek si mumun. Atuh cek si mumun cenah menang THR geus diperekeun teh henteu. Si Mumun. Heeh. Ku aing tas digepukan si Mumun sok ngawadul. Ngawadul kumaha cenah sih. Aing tadi dipapanas ku si Mumun cenah salakina menang THR, menang gaji. Pan salakina si mumun teh gawena bareng jeung urang cuman geus diperekeun cenah cek salaki urang geus saminggu cek si mumun cenah menang THR. Atuh euceut tanyakeun ka salaki si Mumun ulah percaya ka si Mumun. Aing ngawen cerita spasi aya. Kunaon atuh? Digebukan ku sia jadi. Oh, itu dari lebaran. Geus aku. Suka naik lebaran ya. Mungkin orang nganteran Kak Ece. Oke nganter. Pasana salaki urang cenah teh menang THR. Heeh. Kurang keras kurang diliak duhungna tadi mah kaselan cenah menang THR cek mumun. Heuh, salaki sia mane kos pangose dan sukunya. Aing ku kasal-kasalan atuh. Aing mah kasal mah kasih Mumun aing mah. Ka mana ayeuna? Mabur tadi Aing tabrakan tanyakeun bener menang henteu nah. Oh, jor tanyakeun. Urang nek nyakeun semula nya. Cara sana. Salaki mah dilayakan sukan pangose dan suku. Kesal teh aing kasih Mumun dah. Lamun cerah Cimumun daging domba mah ku aing geus disop manehna teh pake nganteran. Action. Action. Iya nya. Bating alasan. Yang mah dewe ke bosna. Ayeuna asup nih yang gaji jeung THR jelas banget tulisanna gaji jeung THR. Gajian mah lila keneh. Bugo ayeuna ka pabrik. Ayo, Pabrik. ayo. Apa gitu? Susah tikun gitu. Siap. Apaan aing nanya ka ente dibalik teh jadi. Heuh dibalik, jeung aing dibalikeun. Kita kieu meureun teh. Makanya boga salaki mah teh usaha anu gedean. Geus mun karuma Di bejaan ulah di papanas wae si mumun mah pan diudag-udag puas tah. Narsi ka dieu. Di geroan teh si Narsi. Henteu. Oh, henteu. Enak. Sebroting gitu ending siap. Tadi teh pesan Di bejaan. Action. di bejaan.
jedog ya teh jedog. Poho. Eksen. Alasan kalian jalan. Bangsa. Di bejaan mana? Di bejaan teh ulama mana? Di bejaan teh ulama mana wae sia mah mumung pan di udag akhirna teh sabodot teuing.